Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Utawi iki ikulah buat mertelaken piro-piro isim kang den ropaaken. Jadi ngartian teh lain pirang-pirang ropa nu diisimkeun, tapi pirang-pirang isim nu diropakeun. Al marfu'atu ari utawi piro-piro isim kang den ropaaken iku sab'atun pitu. Al fa'ilu sawiji fa'il subjek, wal maf'ulu lan pingdone maf'ul alladzi lam yusamma kang ora ana den sebutaken apa fa'iluhu fa'ile iki lalati, wal mubtada lan kaping telune mubtada, wa khobaruhu lan khobarne mubtada, wa ismu kana lan ping limane wa khobaruhu lan kaping pate khobarne ikilah mubtada, wa ismu kana lan kaping limane isim kana, wa akhwatiha lan piro-piro dulurne kana, wa khobaru inna lan khobar inna kagenepna, wa akhwatiha lan dulur-dulurne ikilah inna, wa tabi'u lan ping pitune kang anut lil marfu'i maring kang den ropaaken, wa huwa utawi ikilah tawabi iku arba'atu asya'a papat piro-piro perkara, anna'tu sawiji sifat, wal atfu lan pingdone atap, wat taukidu lan ping telune taukid, wal badalu lan ping pate badal. Babu marfu'atil asma'i ari ieu pirang-pirang bab, ari ieu bab nyata pirang-pirang isim anu diropakeun. Di dieu bade nerangkeun i'rab anu asup kana isim nomor kahiji nyaeta i'rab ropa. Ari isim anu wajib ropa eta aya 7. Sementara ropa teh eta teh i'rab anu mustarob. Bisa kana isim, bisa oge kana fi'il. Tah ieu mah dek ngobrolkeun mana pirang-pirang isim anu diropakeun. Keur nyaritakeun isim, catet kumaneh. Nyaritakeun isim. Itu teh. Seurna aya 7 isim anu diropakeun. Mana? Kahiji fa'il. Al fa'ilu kahiji fa'il. Cirina aya 3. Hiji tumiba sabada fi'il bina maklum atawa sibeh fi'il anu salapan. Kadua di mana-mana di logat ku kecap opo lamun tuduh kanu goer ukola, kana hewan kana benda jeung sajabana naon bahasana. Katilu di mana-mana di logat ku kecap sopo. Sarua nulis nama siga tadi ya. Eta lamun tuduh kanu boga akal.
Koma Zaidun koma geus nangtung saha Zaidun ki Zaidun teh naon fa'il di logatna kumaha saha sopo lain sopo dina TV eta masih naon si jarwo eta mah tuh bang sopo bang jarwo sama tuh komo lain si Dudung nih nya dak bedegong di Dudung mah lain Dudung mana saja kamu gegabah itu tah. Oke, insyaallah udah ada contoh-contohnya. Kadua naibul fa'il. Cek tadi mah nyaeta nu disebutkeun naibul fa'il teh nyaeta al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul anu teu disebutkeun fa'ilna. Itu ya. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Fa'ilnya disembunyikan. Gitu ya. Cirina ayat 3 kahiji tumiba sabada fi'il bina majhul kade tadi mah koma atanapi nasoro zaidun nasoro geus nulungan sa zaidun ki zaid nasoro teh fi'il madi bina ma'lum. Nah ari ieu mah mana tumibana teh sabada bina majhul dimajhulkeun gitu. Maklum mah jelas, majhul mah tidak jelas. Jahila teh bodoh, ari bodoh teh teu nya ho teu kanyaho man anu di poekeun nya jahula gitu. Atau si bepil nyata isim maf'ul. Nasoro geus nulungan ki Zaid Umaron kaki Umar gitu nya. Pan eueuh Zaidna teh ngaleungit. Padahal dina hartina mah aya. Umaron kaki Umar. Doroba Zaidun Amron penasaran gitu. Duriba geus diteunggel. Kitu guna teh nya. Kala sing bener. Duriba geus diteunggel. Sa Amrun ki Amar. Sanu neungeulna kitu. Nu neungeul teh ki Zaid. Asal nama doroba Amrun Zaid. Doroba Zaidun Amron asalna kitu. Karena dibuang, disimpan si fa'ilna lafaz Zaiduna jadi duriba Amrun. Gitu. Duriba geus diteunggel saha Amrun ki Umar. Asal nama doroba Zaidun Amron. Contoh seperti itu nya. Dua di mana-mana di logat ku kecap opo lamun tuduh kanu goer kola. Nu katilu di logat ku kecap sopo lamun tuduh kanu boga akal. Jadi saha Amrun ki Umar. Duriba Amrun geus diteunggel ki Umar. Duriba geus diteunggel sa Amrun ki Umar. Padahal takdirna mah tadi teh doroba Zaidun Amron geus neunggel ki Zaid ka ki Umar. Tah nama mana dimajulkeun.
gitu ya, dimajulkeun itu. Amrun teh eta teh sabenerna mah maf'ul gitu ya, sabenerna mah maf'ul ngan ku sabab jadi naibul fa'il gitu maka jadi rofa didinya. Jadi henteu amron tapi amrun. Duriba geus diteunggel sa amrun ki Umar. Keur maklumna mah doroba Zaidun amron gitu. Amron jadi amrun lamun naibul fa'il. Jadi yang disebutkan naibul fa'il teh maf'ul anu teu disebutkeun fa'ilna. Hartina naib teh gaganti. Jadi amrun teh gaganti tina fa'il anu disimpan. Padahal eta teh naon? Maf'ul objek gitu. Jadi subjekna disimpan. Sing paham ya? Itu tah. Katilu mubtada isim nu diropakeun teh cirina aya 3. Mana? Cirina aya 2. Hiji di mana-mana jadi kawitan omongan disebut mubtada. Nu kadua di mana-mana di logat ku kecap utawi. Osok dicirian teh kitu. Tadi mah opo atawa soko itu tanya. Nah. Mun sopo dek kitu sarua tina naon. Dek dikitukeun eta mah da ciri mah kumaha urang. Urang nu apalna nya bab logat mah. Nah, ari ieu mah aya anu kitu tah nulis utawi teh. Aya anu dikitukeun. Nah, seperti eta sigaha, padahal maksudna mah kieu tah. Ya, atanapi siga dina naon eta teh? Mail naon kitu teh? Oh, mail. Cuman kitu teh. A huruf A. Kuringkeun A. Teu. Hanes. Itu Hanes. Gitulah kana. Maneh eta mah. Khusus blok sekolah. Balik ke tukang macul bisa sih ya. Pode nulis na unggul. Gas. Ya gitu. Nah habat ropa. Sabab aya ibtida. Ropana mubtada teku. Ropana mubtada teku ibtida. Gitu. Nuka opatna khobar mubtada. Setiap aya mubtada pada aya khobar. Setiap aya khobar pasti aya mubtada. Ini bagaikan dua sisi mata uang. Itu. Khobar mubtada isim ropa. Cirina aya 2. Hiji di mana-mana cicing sabada mubtada ti heula ngan nyaritakeun eusina omongan. Nu kadua di mana-mana di logat ku kecap iku. Ya. Khobar. Jadi khobar teh mana cicingna sabaraha mubtada atawa ti heula ngan nyaritakeun eusina omongan. Nu sok disebutkeun khobar muqaddam mubtada muakhir. Ya. Gitu tah. Mubtada kudu ropa. Khobarna ge kudu ropa. Khobarna nan ropana mubtada ku tidak. Ropana khobar ku mubtada. Cik sajen. Anger maneh mah ngorehan heula siga hayam. Sok-sok atuh beh tere. Al mubtadas warofa'u mubtadaan bil ibtida
kadakarab khobarin bil mubtada ari ropana mubtada ku ibtida kitu deui ropa khobar ku mubtada mana masih kena teu apal arepek teu apal alah beda dari nyutan teu apal mah tuh beda jeung apal ya sapeuting teh ku ngobrol we ganenggung ku lain ngapalkeun ya hayang disebut nama Garut kudu kajawab atuh pertanyaan teh ngarah lulus ayo di hair gitu di hair alah guys tongkeun loba urang Garut jara di kiai jara di tokoh di luar ya gitu ngan sing ingat nu buraung ge loba gitu kade nu buraung nu ulah tuluy kan kalima isim anu diropakeun teh nyaeta isim kana wahwa tiha cirina aya 3 hiji di mana-mana tumiba sabada isim kana jeung dulur-dulur nah wahwa tiha teh nu kadua di mana-mana di logat ku kecap opo lamun tuduh kanu goer ukola jeung di logat ku kecap sopo lamun tuduh kanu boga akal mana contona isim kana teh wa kana Allahu ghafurur rahima Allahu teh isim kana mata kudu ropa anapun khobar nama kudu dinasakeun sabab amalna kana mah mana tarpaul isma wa tansibul khobaro ngaropakeun kana isimna nganasabkeun kana khobar nah wa kana Allahu tawwabar rahima gitu wakana jeung kabuktosan saha Allahu Gusti Allah aya saha aya sopo saha Allahu Gusti Allah gitu eta iku gofuron kang akeh pangampurane rahiman tur kang akeh naon pangasihna gitu arti acanya itu kalimat tebet kieu oh gitu teman kuduna gitu. Yes. Kagenap isim nu diropakeun teh nyaeta khobar inna jeung dulur-dulurna wa akhwatiha cirina aya 2 hiji di mana-mana tumiba sabada inna wa akhwatiha jeung dulurna inna anna ya ke kaharep aya inna dan teman-temannya gitu ieu mah globalna we lah ya nu kadua di mana-mana di logat tu kecap iku jadi amalna kana jeung amalna inna teh sarua ya gitu naon tarfaul isma wa tansibul khobaro gitu beda engke jeung laesa ya diantarana model laesa mah mana tansibul isma wa tarfaul khobaro eta mah kitu nya insyaallah ya payun anu katujuh tabi artina tabiun lil marfu'i
anu anut kanu diropakeun ku sabab loba sok disebut tawabe jumlahna aya opat cirina teh aya opat hiji nyaeta naat ari naat aya dua cirina hiji enan naat teh kabagi dua hiji naat hakiki kadua naat sababi nu kadua atap oge aya dua hiji atap bayan kadua atap nasak nu katilu taukid ge aya dua hiji taukid labdi kadua taukid maknawi kaopat badal rempeg ieu mah ya badal mah aya opat hiji badal kul minal kul kadua badal ba'di minal kul badal kul minal kul teh mana seluruh dari keseluruhan ari badal ba'di minal kul mah sebahagian dari keseluruhan anu katilu badal istimal nu kaopatna badal golat hartina badal anu kasalahan istimal minimal setara maksudnya golat mah kasalahan contoh kieu maneh kudu ngawakilan ajengan ceramah Samsul Ma'arif make jas diudeng ya laik gege pokona mah nah ari cacalaton subhanallah bentes kene hitut batan ngomong tah eta teh badal golat disebutna teh nah betul sarua cenjing nu diwakilina kitu ya, jadi mewakili teh harus orang yang sepadan jangan salah mencari orang jangan salah menunjuk orang kayak mau sepadan jadi ngerakeun gitu ya aya anu badal golat man paling enak mah dina pas nu kawin anu kawin si pangantenna teh teu datang ari onangan geus non darata bingung tak kumaha nu boga hajat aya nu keur naon tunga tengo kadinya nah cul tadi mana daek mana ngagantian Pak jadi panganten aduh panganten teh pugu geulis atuh wah boro-boro dititah gede ngacung gitu der eta teh golat kesalahan tapi eta mah merupakan anugerah aya nepikeun karya anak anu ka-7 nah tadina teh kitu sok nan ditewak naon ngagantian panganten ari geus dikawinkeun pan dek di oyak-oyak deui ge gitu ada geus kawin urang mah lain bobodohan kawin lagi nya gitu aya tah ieu anu 7 teh dikumpulkeun dina qaidah marfu'ul asma sab'atun nati biha ma'lumatul asma'in tabwi biha ingat ieu teh keur nyatakeun mana isim anu marfu isim anu diropakeun lain fi'il tapi keur nyatakeun isim ya gitu ayeuna Kiai Musonif ngarinci tinu 7 tadi hiji-hijina diantawisna babul fa'ili ari ieu bab buat nerangkeun fa'il
Al-fa'ilu ari ngaran fa'il huwa eta fa'il teh ismul marfu isim anu diropakeun al-madhkuru anu ditutur qablahu samena eta fi'il qablahu samena eta fa'il naon fi'luhu fi'il heula wa huwa eta fa'il teh eta ala kismaini kabagi kana dua bagian dohirin awas macam lain dohirun tapi dohirin jadi badal di lafaz kismai ni ala kismai ni jer dohirin nah tadi tawabe badal dohirin kahiji fa'il isim dohir jungkerang kadeuleu katenyo wa mudmarin jeung anu disimpen teu katingali atanapi diganti gitu nya ku kata ganti sakitu heula di dieu bade nerangkeun isim anu wajib ropa nomor kahiji nya eta fa'il ngaran fa'il cek lugot man aujadal pi'la hartina setiap jalma anu manggihan pagawean ini fa'il teh orang yang bekerja lain pagaweanana tapi ternyata kan jelema anu digawe karyawana ya. Itu setiap jalma anu manggihan pagawean ayeuna ngaran fa'il cek istilah ahli nahwu huwa al ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi luhu nyaeta isim anu diropakeun anu ditutur samemehna ku fi'il teh nya atawa ku sibeh fi'il naon pilu fi'ilna heula gitu. Jadi anu ditutur samemehna ku fi'il atawa sibeh fi'il. Karena cek kaidah fal fa'ilu ismun mutlaqan qadir tafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa fal fa'ilu mangkari fi'il eta ismun isim mutlaqon anu mutlaq qadir tapa temen geus diropakeun eta fa'il teh bipilihi ku fa'ilna eta ku fi'ilna eta fa'il wal fi'lu jeung halna ari eta fi'il eta qablahu eta waqa'a tumiba eta fi'il teh qablahu samemehna eta fa'il kitu teh lamun dirutuykeun bahasa biasa nama anu kusabab dina bentuk nadoman syirat gitu. Ari si fi'il eta aya salapan. Weh, lobanya. Hiji isim fa'il. Contoh mukhtalifun alwanu. Ya. Mukhtalifun teh eta teh isim fa'il. Anu kadua isim fi'il hayhata limatu adun nukatilu isim masdar ajibdu min danani jaidu anu kaopat masdar tadi mah isim masdar nama masdarna ajibdu min dorbika jaidun kagenep amsilah mubalago adrobu jaidun katujuh jar majrur laka mas uhu laka dan jadi contohnya anu kadalapan dorob indi gulamani di kami ayat
pembantu gitu. Nu kasalapan af'al tafdil. Marortu bi Abdola abuhu. Bi Abdola teh eta teh af'al tafdil ya. Tuluy ge di mana-mana ngadamel fa'il eta hanteu syarat mutobaqoh dina mufrad pada mufradna, tasniyah pada tasniyahna, jamak pada jamakna, tapi tetap si fi'ilna ya, tapi tetap si fi'ilna mah kudu mufrad kecuali logat akalunil barogis. Akaluni albarogis gitu ya. Jeung anapun dina muannas jeung muzakarna mah wajib mutobaqo. Yalah. Jadi maksudna di dieu teh nyaeta mana teu satiap-tiap kan kitu nya. Artina teu satiap-tiap ayeuna naon nyieun fa'il teh gitu. Eta kudu mutobaqo namun mufradna tasniyah pada tasniyahna gitu henteu. Kata satu anu mufrad bisa ayeuna mana ngurungan kanu lobaan, contoh seperti kitu nya. Nah, jadi henteu jadi syarat kudu mutobaqo. Kecuali tadi teh naon dina logat akalunil barogis. Alak akaluni geus nyocok ka kami naon al barogisu nyaeta pirang-pirang sing seureud dan contoh seperti itu nya. Ieu sadayana teh dikumpulkeun kana Cikoi. Wa wajibun bil fili ayu jaroda idang li jam il au musanna usnida. Lu panjang kene euy. Sakit heula wa huwa naon wa huwa ala qismaini wallahu alam bissawab. Rabbi bana bima alamtana Rabbi alimna allati yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa qarabatil lana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antar jukrona wasi'a wa antar jukro amana abina wasul kupangaosan abdi tawasul kupangurukan mugi Gusti ngariskian kajen